Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, pendak deui sareng Abdi Aldi Abdillah Sareng Abdi Haura Safana dina acara Saputar Kompas Kaping 12 November 2018 pikeun sababaraha waktos urang di dieu bakal ngabagikan informasi anu pangakhirna bakal ngiringin kagiatan anjeun enjing ayeuna. Warta munggaran anu bakal urang nepikeun nyaeta wisata di Museum Fathahillah. Museum Fathahillah ayana di Kota Tua, Jakarta. Ieu di handap batur sapagawean, urang bakal nyandak anjeun nganjang ka Museum Fathahillah. Kana diajeng rini, urang persilahkan. Itu sisanya yang punya gue itu. Lu yang buat di celana ini. Kan dia bilang banyak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna abdi nuju di hiji tempat bersejarah di Jakarta, persisna di Kota Tua. Nyaeta Kujeng enjing. Anjen melihatnya. Tiasa Birama. Muhun Abdi Rama engke siang urang kapanggih di kantin. Teu ngilu. Henteu, nuhun pisan henteu. Tapi engke dina hiji poe anjeun pasti numpak motor abdi. Percanten ke abdi teu heula nya. Fathahillah teh salah sahiji gedung peninggalan zaman Walanda anu baheula digunakeun pikeun balai kota Batavia. Gedung ieu teh diwangun tahun 1707 jeung rengse tahun 1712. Gedung ieu oge biasana teh digunakeun pikeun pangadilan, kantor catatan sipil, tempat sembahyang di poe Minggu, jeung dewan kota. Sababaraha fakta panjara di tahandap tanah hijina teu diwangun ti awal penjara ieu diwangun tos fungsi gedung robah ti balai kota nepi ka dewan pangadilan. Penjara ieu teh leutik jeung poe tiasa Pamirsa, ulah angkat ka mana-mana sabab sanggas istirahat ikan urang bakal di cicing di acara Saputar Kompas. Pamirsa, ulah angkat ka mana-mana sabab sanggas istirahat ikan urang bakal di cicing di acara Saputar Kompas. Ih, bau pisan awakna. Emang Abdi awakna teh bau ya? Naon? Anjeun bau. Pake ieu we. Minyak wangi Aqua 24 jam. Tahan sareng sagala bau salami 24 jam. Sangat pisan. Minyak wangi Aqua 24 jam. Bisa-bisan.
Pamirsa, masih ngeunaan rekreasi di Museum Fathahillah. Di handap ieu, batur sapagawean urang bakal ngajajak wawancara sareng para tamu jeung petugas di Museum Fathahillah. Karena diajeng rini, urang persilahkan. Ayeuna abdi jeung salah sahiji pangunjung ti Museum Fathahillah. Hayu urang ngobrol sakedeuk. Punten Ibu, namina saha? Bu Ade, Di mana? tinggalnya daerah Sumedang, Sebelumna Ibu pernah ke Kadia? Acan, Bean, Kunaon milih ulin Kadia Ibu? yang terang weh kan ieu. Kunaon kumaha nurutkeun Ibu tempat ieu teh? Saya pisan. Dupi ka dieu aya kasulitan teu transportasina? Dina harga ieu tos sabanding jeung fasilitasnya teh acan? Sam, Ya, hatur nuhun Ibu. tos. Nah, ayeuna urang sareng salah sahiji petugas Museum Fathahillah. Hayu ayeuna urang ngobrol sakedeuk. Bapak permisi. Mohon Namina teh Bapak saha? Omar Sarip Pedatua. Tos sabaraha lami damel di dieu? Dia di tahun 2017 masih nemek keneh. Salami damel di dieu teh pengalaman naon anu teu bisa dilupakeun? Paling pengalaman dia untuk bisa dapatkan semacam orang malam ya bercanda apa tawa apa ya sama teman-teman sendiri gitu, teman-teman abi apa sih ya teman-teman lah. Bebarengan. Bebarengan. Sabaraha loba pengunjung tiap poena teh? Kadang yang 4.500, kadang 3.500 tergantung kalau lebaran mah bisa 17.000 sehari. Oh, berarti aipo lebaran lebih loba. Lebih seur yang lebaran lebih pas lebih seur. Barang-barang naon wae anu dipajang di museum ieu? Seur sih aya lukisan pengarang di Ponorogo, terus semacam ruangan di bawah tanah, aya cowokna, aya cewekna, banyak sih. Terakhir teh kumaha cara ngarawat barang-barang anu dipajang? Itu biasanya yang biasanya yang merawat itu pihak palpon ya, balai konservasi ya. Akhirnya di sebelah kiri lah, bapak langsung di kandang ayah. Sakieu wae kunjungan urang di Museum Fathahillah. Kembali sareng Haura jeung Aldi di studio. Wartos tadi nutup Kompas isuk ieu. Abdi Aldi Abdillah. Sareng abdi Haura Safana. Hatur nuhun wilujeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, take my hand. I want you to be my husband. Kiss you, my Iron Man. And I love you 3000. Baby, take a chance. 'Cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. See you standing there in your Hulk outerwear. And all I can think is where is the ring? 'Cause I know you wanna ask. Scared the moment will pass. I can see it in your eyes. Just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. But I want it to be out of the blue. So maybe